Duh, dia kebun kunci sebentar panen gedung ini. Hujan, pasti mana hari hidup? Biasa Abah, jalan-jalan, tinggal kebon. Abah ini naon di kebon batur. Lain kebun batur, eta kebun abah ya, eta. Tuker hidup teh, iya teh. Oh, gitu Bah. Ini kan, itu lega. Kayak ku abah ditunjukkan dari kebun-kebun anu sajenanya, kabeh ge keur hidup ya. Nuhun tuh Abah. Abah, hujan teh aja ke kebon ningali kebon Abah di mana wae, kebon sejahtera. Ayo atuh. Yuk tuturkan abahnya. Ya. Nah, yang iya kebun abah kene. Nah, gitu. Abah, sepisannya kebunnya namihan. Lain lamihan tapi bakal lagi saya ya bakal ujang-ujang kene ieu mah. Oh, berarti ujang teh harus itu lanjutin itu apa pertanian itu. Lah abah teh kolot atuh usaha deui terus teh lah. Hari lain hidupnya. Ya tuh Abah, siap. Bom, aduh, Kenapa? biasa malam hayam. Kamana Abah? Eta kajuragan dek nanyakeun sampe. Oh, Teu nya. nama. Rasa panas kebon juragan teh. Sampeunes diborongkeun. Pak, ya kopinya. Oh no, malah bu. Assalamualaikum. Salam. Santai begini juragan. Wah, santai lah. Aduh, enak kopi itu. Juragan, kenapa panen sampe? Mana sampe enak? Atuh didinya mah telat datangna. Diborongkeun ka batur. Diborongkeun kumaha? Hanas ditatawarkeun ka batur. Aduh, ieu mah. Sabar, ke 3 bulan deui oge panen deui. Ya. 3 bulan kumaha? Ari juragan. Geus lek neangan ka batur ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten mah misalnya mama Lili sekarang bakal wae ka Ujang. Teh sawios Neng Bis. Teh sawios. Nya tuh udah jadi lirisna nu era. Kedah isin-isin terus biasa. Kunaon gitu? Cinyai nu junaon? Neng, bade ka mana? Bade ka warung. Punten ngiring ngalangkung Mangga Neng. Is. Mau? Neng, iya biasa keur ngobrol di si Ujang. Oh iya Ujang teh. Iya, mohon kenalkeun ieu teh si Ujang. Neng. Hujan. Neng, bade ka mana? Ka warung ambil di piwarang. Terus satu hari bade ka warung nya. Mangga. Milih ngaganggu. Si Ujang ka mana? Neng, bade ka mana? Bade mana? Ujang. Oh, nya sakanya. Nyai, ningali si Lilis ngalangkung teh? Oh, henteu ti Mamah Lilis. Mananya budak teh? Ini teh tara bebeja. Cinyai, Abah.
Bos di mana Cek Nyai? Bos di kebon. Oh, bade uya tuh. Kebon banget. Mangga tuh. Banget. Ujang. Itu ngalamun teh. Sanes kalapis. Ujang nuju ngaroskeun. Di kampung teh sejuk, adem. Pokona mah Ujang mah betah di kampung mah. Kota teh betah gitu. Sanes teh betah. Tapi menurut Ujang mah Ujang betahnya di kampung, nyaman. Ya meskipun di kota dan di kampung teh beda. Kan di kota mah serba aya. Awas Ujang, sekali-kali deh nggak deketan si Lilis. Kamu deui beri jeung bobogohan. Awas, Nuhun, Bu. awas ya. Punten, Kang. Mangga. Mana angsuran? Boro-boro mayar angsuran. Secara kerminjom nak. Cenai nuju naon? Tadi kemana di Bu Hancing? Tak biasa bener kontrol warga. Ayo. Dah, si Ujang kemana kan weekend? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, kunaon si Ujang teh asa beda? Nah, tadi panggil jeung apa di kebun ge teh naon, Ambu? Sapeun meureun. Ya mudah-mudahan teh naon ya, Bah. Neng, nuju naon? Biasa we nuju metik daun sampek. Ini si Ujang tuh. Itu kan biasanya saya didatang sareng Lilis. Mana ya? Oh iya mah eueuh. Neng aku tuh